Oke guys, ketemu lagi bersama gue Iqbal. Welcome to my YouTube channel guys. Sininya wah air diajakan ngagosip teh lila cida ayo we alasanana segala arek bebenah itu rarapi iya kadang-kadang main nama oncom rek sok ngomong rek direndang aik ngarendang oncom uyuhannya oncom direndang rasa apa gitu dasar sininya aya wae teh jelema iyeuna urang mah kadang-kadang sok sakapeung gitu ka manehna mikir urang teh boga gosip ieu arek ngomong di manehna di lakacida pada mah geus di eta taka tetanggana di amanatan ulah henteu manggihan urang kedeung meureun daguan mah lah telepon heula coba di telepon wae dah ya Allah memanggil kuna aing jadi kesel mah gebleknya. Boro-boro jeung meuli kota manehna mah. Jeung daang we susah meuli kota. Aing kota ingetan teuy nya. Tapi tadi geus sih amanat ka tetangga. Sina ka dieu heula. Allah benernya. Teu bogaan kota maneh mah. Jeung daang we hese ka cida. Komo meuli kota meureunnan. Sakajeun jagoan we di dieu. Tuh geningan jelema karak datang aing geus dilaleuran dirambetukan direungitan eta lieu kacida ngadaguan manehna cek aing titah mah karpet emangna ge heuh kajen dah arek ngagosip aing jeung manehna daripada kararesel aing nih mah mendingan pugu ngagosip gosip naon we lah aya berita terhangat kos nama ieu di tetangga nu sabelah tah. Lila kacida sia aing geus dilaluran dirambetukan di nyamukan tuh geura di ampar teh eta karpetna aing cararangkeun ngadaguan sia lila teuing sia mah heueuh ceuk bawel tah gradius tah. Aduh, carangkeul aing carangkeul kita tadi ngadaguan sia aing teu aya gosip terhangat. Aya wae dah minyak orang kaya nangguan sakitu doang ge dilaleuran. Kan urang teh bebenah heula naon heula mun teu sabaran amat sih geus ararat teuleun hae ngagosip. Atuna naon lila oge pasti dilaleuran. Naon ge geus lila teuing mah bau dilaleuran lah. Lagian saya di imah gawe naon sih ini segala enda dicekel iyalah itulah ngomong narek ngomong iya cenah rek ngarendang oncom naon rasana oncom direndang aya wae jelema teh ngadenge cenah aya gosip terhang gosip naon sih buku aing hayang nyaho kacida cah nyaho aing gosip naon makana aing ngajakan siang gosip di dieu kan meureun pagawean aing eta mah. Kerpeting kan parem lampu cek hampir kabehan parem lampu urang kaget aya nu jejeritan eta si Mila jejeritan kunaon mah buah si Mila anu janda boga anak 5 teh nya anu sok main togel wae nya aing nya karak nyaho si eta mah sia mah nyaho wae gosipna hebat sia peliput berita sia mah parem lampu kerpeting di mah aing mah teu parem aing karaokean nepi ka subuh sia mah meureun can mayar makana aing mayar ge langsung ulah ditunggak wae heueuh jadi dipareuman ku petugasna carangkeuleun meureun sia mah tah lama layar tah tunggak wae cengekeun atuh makana ge ceu urang keur ngomong teh dipotong-potong wae nya beda sih aja mah gablek mah hurung wae lampuna soalna naon kan mayar wae tara nunggak hararese sih jelema teu bararoga mah mayar listrik ni hese komo jeung ieu jeung itu meureun mayar listrik sabulan sakali ge meuni teu mararampuh tara aing atuh mampu aing mah nya teh ku aing kabehan kudu dibayarkeun jelema nu teu mararampuh geus mah aing mere sumbangan kabehan ayeuna listrik hayang pada dibayarkeun ku aing
Apa kata dunia aing mayarkeun wae muah. Geus teuing gandeng urang rek carita oge dipotong deui mehna wae nu ngomong. Baper siapa nya tibang kos kitu doang ge meni dibawa kana hate. Aing ngadeungkeun carita emang kunaon eta si Mila jejeritan aing hayang nyaho coba caritakeun. Eta si Mila kasurupan cenah geus babaraha urang di ubaran kieu kitu oge ente eling-eling wae. Tetep we kasurupan deui. Mana mungkin setan daikeun asup ka jelema susah. Eta mah cuman alasan si Mila we. Sugan aya masalah naon. Urang mah teu percaya mun jurig asup ka jelema susah mah moal daikeun. Kok bisanya si Mila kasurupan? Kosna eta mah aing mah nyaho da. Belengang-belengong teu kabeuli beas meureunnya. Jelemana rada ketat sih nya. Kan kok kamari ieu boga duit oge kumanehna dipake jeung eta togel, main togel. Ku aing dibere disumbangkeun eta. Kadang mah sok dibagi dua sanggup basi jeung eta lauk eta sisa tongkol. Ku aing sok dibagi dua jeung sia nya. Tinggal haneut-haneutkeun pada amanya. Heueuh sih saya jelema ketot mah resep ka togel mehna mah. Makana jadi jelema susah mah bejakeun sok ngalamun kitu. Makanya eta jadi setan teh asup eta ka manehna sarua-rua susah meureun setananya. Geuting ka jeung kitu ge dah aing percaya teh percaya mah kitu mah. Geus kanjeunna emang keur hayangeun asup meureun ka jelema susah. Terus hayangeun naon deui eta nya cenah setanna eta nu asup ka eta si Mila. Loba kasurupan mah pepentana kos naon bawa sagala hayang martabak dibere martabak kacang embung hayang keju. Terus kopi nah yang kopi gudai cenah ge. Kopi susu teh ya cenah. Eta mah kabisa-bisa manehna we sagala mah nyateun kasurupan meni milih. Bebeja we atuh meureun teu bisa meuli martabak hayang martabak keju. Kopi nah hayang kopi susu. Bener eta mah hayang manehna tapi arek meuli teu gablek duit jadi we kasurupan. Terus hayang naon deui cenah eta si Mila. Aing jadi hayang seuri wae ka gugu deui. Coba teruskeun aing resep da aing ngadengena. Aing gosip-gosip kos kieu teh. Terus lagi hayang rokok, dibere rokok jinggo embung, hayang naon coba sampurna mil. Dibere rokok nu murah embung cenah ge, bau cenah ge nyebutna bau sama kabeulem. Hayang anu mahal wae. Uyuhanan aing mah eta setan beubeulieun ni kudu hayang sagala endah. Mun aing mah disuntrungkeun da setan kitu. Boboa arek nyaingan aing tempokeun we sia. Mun ini gitu loh, enggak pernah tersaingi. Bener ceu kasurupanna kitu cenah ge dibere rokok jinggo embungeun. Malah nyebut kieu aing maung cenah ge ni lalumpatan eta jelema urang di lalumpatan sieun. Lucu amat eta nya si Mila kasurupan. Kunaon ku sia nya lainna dipangyetelkeun lagu jaipongan teh sina joget sia nu nanggap. Geus resep aing mah kitu mah. Terus hayang naon deui cenah? Aing ku hayang ngadengekeun caritana amat penasaran teh ya kitu aing mah jelmana. Tapi resep sih horor kitu horor. Beres ngopi dibere rokok segala martabak segalanya. Eta hayang naon deui coba? Hayang ieu cenah ge panggang kebo tapi kebona hiji gitu. Di mana aya nu kitu atuh? Neanganna ka mana coba panggang kebo hiji? Ku sagala tuh si Milanya, sagala hayang panggang kebo sagala. Aing mah yakin eta mah si Mila. Nu lain kasurupan, lain eta mah. Eta manehna hayang martabak keju tapi teu kabeuli teu gablek. Pentau ya atuh ka aing padahal mah nya ku aing dibere duitna tapi ke kamari geus mere sumbangan si aing nya aing deui nu meulikeun. Eta mah budak kasurupan loba teuing pamenta. Lamun deket aing mah kasurupan kitu dijejak ku aing jelemana. Yakin eta mah kasurupan manehna eta hayang martabak tapi teu kabeuli. Engke deui mah lamun manehna kasurupan ku sia banjur ku cai. Mun teu ti talanjang. Lamun manehna heueuh talanjang berarti kasurupan, namun teu daekeun talanjang berarti si Mila bener eta hayang martabak teu mampu meuli. Aing lamun cenah keur manehna kasurupan aya aing di dinya, ku aing diomongan.
Ya Mila, lamun misalkan emang sia kasurupan heng martabak teh mah tinggal ngomong ke aing ku aing beulikeun meureun tibang martabak saloyang doang. Temen di tepi kabeak nih saloyang. Ih, naon boa rakus eta mah. Coba kitu mangerakeun sa RW meuni nyaranahun viral manehna kasurupan. Eta mah bener-bener tabrak sakarunyaeun ka anak sakalina boga duit. Nogel. Ah, sek budakna. Ngaranna kasurupan, Cek. Loba pamenta kasurupan mah. Cek kitu meureun kasurupan. Aing macan pernah ada kasurupan. Non boa kasurupan. Tapi emang nage setan masukna emang ka jelema susah. Maldaekeun ka jelema susah mah cek aing mah. Eta mah emang ales-alesan manehna doang. Hayang non jajan naon cek beuli kumaha carana. Jadi we nyebut kasurupan. Kan aya kasurupan seenggaknya banyak orang yang kasihan melihatnya. Hewan nih Asia tadi ngomong-ngomong kasurupan Aisyah geus can ngabersihan tai sapi itu geus undung-undung deui wae buru dieukeun loba pesenan deui wae aing